Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. وبعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرمين وسادة المحترمين وأصحاب الفضيلة, segenap para alimin ulama, para dewan guru, para kasepuhan bini sepuh anu tetiasa disebatkan namina satu persatu insyaallah tengirangan hormat kami kamarantena. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadaya sing dipaparin yuswa nu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru urang sadaya anu di Tasikmalaya. Kersana Abah Aos. Abah Aos. Aing salah ngomong. Orang musuhna Abah Aos nu ieu mah. Kersana Abah Kiai Haji Miftah Fauzi anu alhamdulillah parantos aya di tengah-tengah urang sadaya. Urang doakeun mudah-mudahan mantena sing dipaparin kasehatan salawasna ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu gantun ka para qori, baik qori tuan rumah anu di Kabupaten Tangerang, insyaallah bakal hadir, bakal tampil di hadapan kita qori anu ti Medan. Oke, anu terakhir insyaallah bakal ditutup ku qori anu ti Mesir. Anu alhamdulillah para qori sadayana parantos aya di tengah-tengah urang sadaya. Urang doakeun mudah-mudahan sing ditambah barokah ilmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, tamu undangan walimatul haul al-maghfurlah, ibu kami, Ibu Hajah Ida, anu mudah-mudahan hadirna urang dina wengi ayeuna mudah-mudahan sing dicatat sebagai amal soleh pikeun urang sadayana. Dipayun mangga urang sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia Allah limpah curahkeun ka junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sadaacan sim kuring raskeun kana sambutan ieu meh bae aing ceramah sebab disambut ku petasan. Orang tugas nage tita sambutan doang. Ini karena aya petasan tadi asa-asa yang rek ceramah meh bepohoan. Sebab urusan lamun aing ceramah ngablek-blek di dieu nu meunang amplop urang Tasik aing nu ceramah pan ngeunah manehna eta urusanana. Sadaacan sim kuring nyampaikeun kana naon rupi anu diamanatkeun ka sim kuring ku abah sakeluargi. Pertama kali atas nama keluarga besar almarhum al-maghfurlah ngahaturkeun nuhun ka para hadirin sadaya anu parantos tiasa rurumpaheun ngahadiran ngiringan ngadoakeun sepuh kami, di mana sepuh kami dina wengi ayeuna diperingati haulna anu kalima. Atas nama keluarga terutama para putra-putrana kurumasa tameler kanu jadi sepuh kapungkur wakos jeneng di alam dunia. Mudah-mudahan di segala bentuk upaya para putra oge keluarga anu sanesna
dina raga haul ieu mudah-mudahan kalebetkeun kana golongan birrul walidain nyieun kahadean kanu jadi sepuhna. Tentu atas nama keluarga sadar hadirna para jamaah anu sakieu seueurna dina tempat sareng suguh tamuna anu kirang nyugemakeun, kami atas nama keluarga nyuhunkeun dihapunten oge dimaklum. Mudah-mudahan balik ti dieu ulah ngomongkeun untuk kebagian berkat-berkat acan. Insyaallah hadirna urang di dieu bakal menang kauntungan nyandak ilmu ti guru urang anu sengaja didongkapkeun ti Tasik insyaallah. Anu salajengna kami sakeluargi nedapi doana mudah-mudahan putra-putra Abah anu masih kene kompak ayeuna mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan kesehatan, anu usaha mudah-mudahan sing dipasihan lancar usahana, anu istiqomah urusan santri mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan kasabaran dina ngajalankeun tugas agamana. Ieu luar biasa, urang bangga di Rangkas Bitung urang masih kene ngagaduhan sepuh anu para putrana luar biasa. Nu mantak kami ulah eureun didoakeun mudah-mudahan ieu keluarga kami mudah-mudahan sing dipasihan sehat oge kalancaran dina sagala urusanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu terakhir loba-loba sambutan mah. Terakhir kami mengharapkan pada hadirin sadayana naon rupi anu para bakal dicarioskeun kin ku guru urang sadaya, ilmu anu disampaikan ka urang sadaya, mudah-mudahan ieu ngajanteun wasilah urang hirup dibere barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah urang ngalaksanakeun pangaosan di dieu ibadah urang sing ditingkatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Naon margina margi ketika seorang muslim anu maut kemudian aya masyarakat anu nyandak mauidhah nyandak pelajaran ti eta kematian yakin bakal menang ganjaran kanu maitna. Mudah-mudahan urang sadaya sing pasihan hidayah jeung taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi jamaah sadaya rupina sambutan pribados mau seueur teuing karena memang tugas nage ulama di tengah baturan kori di Mesir sebab eueun nu bisa ngajak cacahanana. Jadi kula di tengah baturan kori Mesir ayeuna ge keur nungguan bae ya keur ngopi bareng di luhur. Nah, urang doakeun mun para jamaah punten bisi aya rangda ulah kabita. Omat deh pokoknya makna kasep mah kasep bae, resep mah resep, ngan ulah bogoh ulah. Naon sababna manehna moal daekeun ka tetek, sumpah moal daekeun. Sakitu rupina anu tiasa disampaikan sekali deui nyuhunkeun dihapun tidak samudaya kakirangan sareng kalepatan. Akhirul kalam hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.